Abah teh aya di dieu geuning nya di tangan teh tadi teh. Aduh, Nuhun sok. Aya naon ieu teh? aya permasalahan barang teu kaharti wayahna ayeuna kudu dibereskeun teu meunang teu. Naon maksudna ieu teh aya naon sok sing sareng ngomongna? Anu dilakukeun ku Abah kamari naon sok? Tong pura-pura. Jah, rujit aing mah. Sebenarnya mah. Kadeuna rujit. Pidato dina jelema ragem. Gagabah teh mah dina mik sakali itu ieu. Padahal teh ieu nu bagian pidato mah. Make Abah naon nyanyahoanan. Kamari teh kieu. Aya salah satu warga dongkap ka bumi Abah. Manehna teh nyanak beas. Aduh, iya mah ya. Terus nyanak bakakak oge 2. Aduh, Berenang terus masihan amplop kamari teh sabaraha mah 1 juta. Allahu Akbar. Mu ngadenge aing mah sareta mah. Aduh, ngobitaan ke aing. Terus dijemput teh ku mobil. Waduh, banget ngobitaan aing ieu mah. Geus tong dibahas deui mah sareta mah. Pokona mah ti seureuk ayeuna Abah pidato. Penting nama aing mah geus rujit lah, teu meunang sakaligus ditutup. Kunaon warga teh meureun jadi kitu patut kahayang teh orang teh ka aing geur kasih Abah. Naon? Turan kitu teu bener teh warga teh.